Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kependak di sering abi. Lain kependak sih ya mah, jadi kependak lewat sosial media, kependak online. Alhamdulillah dina danget ieu mah sim abdi aya requestan, lain request sih ieu mah, jadi diwakilkeun lah gitu, pangmacakeun syairan ciptaan mantena nyata Kang Ridwan anu ti pali mana Wetan ti dieu mah ti Wetan gitulah. Anjeunna ngadamel syairan ieu cenah mah ngisahkeun tentang perjalanan cinta mantena aja. Dicurahkan karena syairan gitu ya. Ayo urang mah teh bisanya gitu teh. Sebab perjalanan cinta urang mah rumit. Meureun ieu rumit sarumit-rumit oge ya bisa we dijadikan syairan ya. Pohara pisannya Kang Ridwan. Saur anjeunna cenah mah pake lagam kembang Kamboja. Ya abi nurut ya gitu. Tenan naon. Sana lamun lagam dieu aduh lada lieur. Oge Mang Ridwan hampura ieu aya nu teu dibaca ku abdi berabet meureun 2 bet juga. Yang dia aya anu seueur anu digentos gitu dina kata-katana nya Mang Ridwan nuhunkeun dihampunten. Anu digentos kata-katana saalit-saalit lah gitu. Supaya geunaheun gitu macana gitu abi mah. Oge nu gaduh syairan misalkan aduh ieu gabut ya ngen syairan ya. Pangmacakeun ka abi mangga eta mah. Ngan kirimna lewat IG ulah komen di YouTube doang. Jadi emang YouTube abi jarang ningali komenana. Jadi follow IG-na santri_sunda 06. Aya TikTok-na oge, mun teu na TikTok-na Sansun tayangan we. Nya. Oke, langsung dilajeng wae kana syairannya. Ku bismillah dikawitan abadinga damel syairan ngisahkeun ieu perasaan abdi nu juga sedihan dina waktos nasim abdi linggihna ka hiji bumi hiji istri nu gelis kawanti-wanti awalnya biasa saja tak pernah bertatap muka bertemu tak tegur sapa karena lutuk menyapa anjeunna hiji wanita cantik endah dipandangna awalnya biasa saja kini mempunyai rasa tiap hari kabumina dugi caket jeung ramana oge caket jeung ibuna caket sapertos keluarga. Makin hari makin cinta sering ningali anjeunna pami abdi kabumina alim uwih ku betahna komomun bulan puasa abdi ameng kabumina waktos ti malam mingguna dugi ka waktos saurna kadang sok aya isina pami abdi kabumina dijamu kopi caneut nanya kitu
anjeuna sering cetan dina WA kan tenan nepi ayeuna abdi cinta ka anjeuna cinta nu banget pohara ngemutkeun wae anjeuna siang si nareng wengina abdi hoyong nyariosna ngungkapkeun isi hatina tapi abdi marumasa acan dosa galana tapi abdi mendem rasa cinta abdi ka anjeuna anu sering disebutna cinta di dalam diamna hiji waktos dongkap kabar anjeuna atas dilamar abdi kaget ngadanguna sedihna kabina-bina anjeunna dilamar pria nyatana rencang nyalira duh amang meniku tega ngalamar pujaan kula aduh neng nuhun pisan tos masih han kesempatan jeung neng caket-caketan dugi teu aya batesan sim abdi yakin ka Gusti ku agung na Kangjeng Nabi ku berkah na para wali jodoh anjeunna teh abdi. Ya mau sakitu ti sim abdi barudak. Kira-kira judulna naon barudak? Ieu judulna ieu. Kumangke we. Teu nuhun tos support, like, comment, and subscribe. Teu nuhun pisan ti sim abdi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.